atau orang kedah kumahanya hirup di alam demokrasi upami kebebasan berpendapat dikekang, seolah tidak boleh mengkritik pemerintah, rakyat tekenging ngabahas pemimpinna. Sareng panginten katamih upami Pak Ono mah tos jelas da anjeunna sebagai anggota DPRD provinsi, tos kedahna, tos tugasna, tos tupoksina sebagai pengawas pemerintahan gubernur atau pemerintahan provinsi Jawa Barat. Sareng sakedah nama tos tekenging lah ngerah-ngerahkeun bazar sapertos kieu gitunya, menjatuhkan lawan politik sareng sajabina teu usum. Sareng panginten peryogi diemut bahwa reungit itu paehna sanes dikritik tapi ditepuk tangani. Ya, kedah syukuran upami ayeuna mengkritik ketimbang memperbanyak pujian.